Kaget pisan kedatangan ibu-ibu anu ngaborong jajanan seblak teteh. Hai, assalamualaikum. Poe ayeuna teteh kedatangan ibu-ibunya guys. Alhamdulillah rame pisan poe ayeuna mah nya besti. Duka ngimpi naon peuting teu jadi warung jadi rame kieu nya. Meureun peutingna tetehna ngimpi newakan lauk cigana teh. Alhamdulillah bersyukur pisan nya besti. Tadi dia teteh langsung wae nyieunkeun pesenan seblakna nya besti. Pesanan seblak teh nyaeta aya baso tahu, baso, sosis, cenah heula. Tak kusabab sieun gawareg cenah ieu teh tambahan we teteh cenah kumit tiawe jeung gelung mini. Siaplah ka atohna nu dagang mah nya bestinya. Tanpa nunggu lama ujug-ujug asa ku ieu teh seblak tetuhnya. Tah ieu penampakan seblak berkuah teh nya. Langsung wae ku teteh disajikeun tuh. Dikarenakan can anggeus teteh teh langsung wae buru-buru deui ka dapur nyieun pesenan deui. Langsung wae teteh satset bikinin pesenan selanjutnya tah ayeuna mah cenah alim seblak hayang baso cenah ngabarangsang cenah hayang singlada. Siap cekeng tuh ieu penampakan basona. Langsung wae cenah dihablemkeun tuh. Alhamdulillah bestinya ieu rame pisan. Coba lamun rame wae kieu nya besti. Meureun teteh bisa umroh ladang seblak amin. Mudah-mudahan bae tuh da meunang ngahayal mah meureun bestinya. Terusna deui bisa buka cabang di mana-mana. Ku kituna ketangkeun bae we ieu ge alhamdulillah geus kacocokan kerja jan budak oge nya. Mudah-mudahan mah dilancarkeun we saterasna nya besti. Doain aja ya biar lancar segalanya. Amin. Gimana? Mantap dulu atuh. Kakak mantap. Iya tuh Kak. Oke.